Gusti Allah nu matak hari-hari rek ngaji beda jeung kana tahlil gura-giruna beleket ajenganna can datang banu tahlil mah geus narapok bangsa jamaah nama aduh hade banget kitu nya eta di urang hade banget gitu RW na RT na can datang ke tempat nanti tahlil mah wow masyarakat mah geus diheula ieu kan ustadna can datang ge didakwahan kana tahlil mah beda jeung kana ngaji sugahan kana ngaji mah duh aya ustad mah kalau dikira penting orang dia lah datang kan ieu mah diturutan pisan maneh banget Pak ieu kan maneh banget Pak geus ngaji ka kana darajat saluran darajat saluran sakitu ge alhamdulillah Bang sakitu ge ieu kan ieu beda jeung kana tahlil ustadna can datang ge geus neko ti heula duh kalem gitu ya ya perkara anu dijanjikeun ku Gusti Allah anu disebutkeun ganjaran yakin bakal datangna wa ma antum bimujijin jeung moal bisa aranjeun kabeh nolak kabeh kana eta perkara anu dijanjikeun ku Gusti Allah ya kan